Tong po, tonton sampai beak. Klik, Komen, share, jeng, subscribe. Mau kemana ya? Nah, ini lain oke. kasih jam itu. Nama tenang. Dan ya kopi-kopi di situ. Ya aing mau mie ayam po. Tuh, adukan lah. Nih marane buka ayam di mana ya, Ta? Yang beli ya tuh. Nasi gede yang mana? Kopi tuh yang di mah kopi beak euy. Kumaha? Ieu si ieu can diparabli. Tong kopi naungkul atuh jeung rokona. Geus sok atuh aya we jeung urang. Wah, aya teu boga kopi, teu boga rokok di datu. Wah. Ieu. Atuh ya keur mah teu boga duit tah yang udud euy. Ieu euy. Punya kedua jual hayam. Makanya ieu teh hayam jawara ya tuh. Geus era mah tunda heula lah hayamna urang meh hayam itu. Lumayan di ditu lah. Lah ngek COD lah, yang menang duit tong samantir lah, kabarudak lah, lumayan. Ini nabek cari cimoyelen udud kopi, non jika aing mah cik meuli, Nu bener mana rek ngelaktir mana boga duit di mana. aing ngajual hayam, itu mah ngajak ketemuan di Posyandu, lumayan 200.000 yo, jawara, jawara. Main pantas santing nawaran udud jeung kopi ane ai dijualna mahal mah. Aya mangkat namanya jeung saka Posyandu-na. Yang banter we ku sawe nu daek lah. Geus sok ka dieu we heula diukeula mana dieu komo langsung COD lah. Coba jeung urang mana teh? Ah, orang Ancana. Aya kombisi ya tuh maneh ka dieu teh sia. Heeh. Ayeuna maneh mangkat jeung sateng. Ah, di sawe nu daek. Ya geus satua ayeuna lah so aing pesen lah kopi ya cek maneh tadi. Can, aja. Nganjuk lah kopi cek si Ateng. Kopi na 3, rokona 3. Orang ada gua di situ nya. Geus ke diantekeun atunya. Urang bayalah, tong di Papua. Iya cenah kayak ku si Pecon ya jadi sadio kopi jeung rokona. Oh, eta. Ai maneh ayeuna mangkat teh jeung aing we. Masuk dagang tuh aing ke motor lah teh. Tong di nu jalan atuh di dieu. Aduh, Pecon. Aing naik jeung aing. Dagone di dieu ka ya si Pecon mau kopi. Oh, dagone. Oh, katanya jadi 200.000. Katanya we. Aduh, Mana ya lain kubukan ateng nya kumaha eta perjanjianna. dia tanya COD nama. Sok telepon sok tadi yeuh. Alhamdulillah. Tapi poy. Di jalan yeuh. Das lamiha ngadagona ah. Atas abi nungguan we sajam. Sia ka mana we? Kakara aya rerencangana mana ningang hayamna Karena di poe ieu teh. Leuleus. Tuh.
Haru ieu teh buat kikiaan we nimbeung na yang kunaha ieu teh. Gering itu teh, cara dipoyon. Sugan teh sehat ah. Terus lah ada teu janten nibet ieu ning ieu mah. Teu sehat ah, budur. Beungna kieu dia kikiaan we. Terus lah teu janten abdi nuju aya priogi deui ka ditu ah. Ayo lah. Aduh, aing mah cowode teh jadi aing geus nganjuk kopi di Sujang. Kemana di teh con gila di teh kopi datang Aduh, aing mah ngadaguan di tadi mun di bete kieu. artinya telepon atuh cik. Di telepon. Halo. Aing mana teh di mana tuh teh nililak ge COD teh ya aing kopi teh datang-datang gitu ye. Nililak ge COD. Non? Teu jadi COD na ge. Wah, terjadi mana COD na ge. Gagal meureun. Atuh gagal meureun dia kopi jeung rokok teh. Aing mah. Kumaha teh nya? Geus dipasenkeun lah. Heuh, geus kajenteng lah kana dibayaran. Heuh. Bagian si Ujang teh dia tadi pesen kopi tilu jeung rokok tilu. Oh, berarti nu urangnya. Bener nak nyimpen di dia. Udah kerja situ malah. Aing waduh. Geus kita geus. Can kita makan pesen pun teh. Geus engkelan Kajen ke eta mah. Nah, kerjang. Itu kamar meureun. Heeh, sok. Ieu nya. Lumayan ada kopi sebenarnya mau datang loh. Lah, Biasa aja mah. anjing panas. Panas kira tau. Ayo pasan anjing udah kuat. Ada euy. Geus. Dan main nomor enak itu. Ieu teh asarnya. Heeh, nama tuh asar lain mah. Ting kopinya cuma dia. Jadi lah. Oh, namanya ayam gering kira. Gering kecil itu. Ada ayamna halus lah itu. Kapan datang? Pol. Heeh, geuning maneh. Deui lah geuningan aja COD. Dah, gagal nyaut teuing kata si Ateng. Ayam gering dijual. Mana mata ideng hayam gering dijual Yang astagfirullah. maneh kumaha aya geus aya na. Ieu tingali kumaraneh ayam kieu geura. Pan sadiki sana langsung. Tuh. Tingali Hayam butut eta mah paingan itu. Geus aing mah bikin kan. jawara. Anihan jawara aing mah. Jawara gering meureun. Bang, aing tarung sama Alang penyakit. aing kemudian 200.000. Jawara gering meureun mah. Ya, urus-urusna ya kopi sabarain cenah tadi. Cek si 15.000. Kecon. 15.000. Bensiat. Nah, Gantian ateng mana kumaha nih? Geus poin ke soalna geus diinuk ya. mana mah ini paling di Main rumah mana ya. ya? Baik naon. Naon lah. Lah. Ah, Mana ieu maneh mah eueuh nya mana. Kopi gratis nah, ya. gratis. Mana ieu? Urus-urusan na. Sok, ya kumaha ya sok. Urus sana. Diuk diuk. Coba dia. Ada gua si Kecon lagi kemana? Yang mau ayam teh deui nu bener nya ateng. Yang eta kopi teh ya, duitnya ada 500.000. Betul Kecon, da ieu tah si ateng mau nganjukna ge. Tah maneh bayaran sia Oh, Mas. anggap mah gagal cowode. Teh nyawana naon eta aing lagi kita. Kolontong dinya nikahnya. Tanyakeun eta saksina kita. Guru ieu duit teh dipake balanja ieu teh. Ah, gua aing ge. Tame malah 1000-an sia bayaran. Urus-urusan na ya aing geus diinuk lah. Tahu ya lu tah ayamna Mana ya, jadi. Kan ieu tah nu butut nu paling butut ayamna. Bawa nya. Sok. Yuk bawa ya lah. Paling dijual daging mah kan 1,5 kilo paling. Ah, ieu mah ayam butut teh hampang lah. Geus jadi bawanya. Ah, jadi deui kade langsung perang raktir we mun ngajajanan barudak. Aya duit teu boga. Kena-kena mending hayam teh tukang ngadu maneh mah.
Kapan naik kering mada anggar mau dibeli ke batu. Di mana ayam tukang aduh ya? Halus gagah ayam mah kecil nih kan. Nenek dikituan sih entong sia teh. Ayam kedop diadukeun ku aing. Eta mah ayam mana eta mah lain ayam siap dulu eta mah ayam naon? Ayam siap pencir tah. Nama diliwat eta teh. Lain ayam teh beung tinggal teh beung meso. Dada ngatel. Lu micen, cek ada ya tuh eta. Suku-suku ieu teh kere sop hayam. Susu tinggal aja. Karunya Ayolah. balik. Terus tong mikiran ayam. Ulah pundung. Nona kopi jeung rokona. Di tadi. Iya nih ngomong. Halo. Gimana mah? Uang gesan tadi. Ya udah sana. Ngalianna YouTube aya da. Geus pemotretan. Can. Aja. Kalalah mana ka kasus.